pamirsa, patepang deui sareng simkuring Najwa Natasha di acara Warta Sunda TV. Najikeun informasi aktual dan faktual 7 November 2020 hiji. Pamirsa, sabeudeureuh dunya nuju digemparkeun ku ayeuna virus corona. Ukituna diperyogikan vaksinasi dina upaya pikeun ngurangan risiko penyebaran virus corona. Pamarentah Provinsi Jawa Barat parantos ngamimitian proses vaksinasi ti kaping 14 Januari 2020 hiji. 75.000 dosis vaksin parantos disebarkeun ka 7 kacamatan kota di Jawa Barat. Di antarana nyaeta Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, sareng Kabupaten Bandung Barat. Prioritas pikeun 7 kabupaten kota ditangtoskeun pamarentah pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil wangsit, jumlah terbatas dina alokasi vaksin janten alasan utama teu sadaya daerah di Jawa Barat ngalaksanakeun vaksinasi sakaligus. Anjeunna nambihan dugi ka ayeuna teu aya halangan dina vaksinasi. Yang jadi evaluasi yang akan kita perbaiki adalah adanya ketidakhadiran yang sudah diwajibkan datang ternyata tidak hadir. Nah, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk men-sharing data-datanya karena datanya kan diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga kalau ada yang tidak datang, kami bisa melacak, atau kalau datanya kami terima kan H-1 bisa kita ingatkan bahwa Anda punya. Epidemiolog Universitas Griffith Diki Budiman ngahargaan lengkah pamarentah dina netepkeun patugas kesehatan salaku prioritas munggaran pikeun panerima vaksin. Ngan Diki kasieun kana kaputusan pamarentah khususna di Jawa Barat anu henteu nyayugikeun vaksin di sadaya daerah di Jawa Barat. Sanaos patugas kesehatan anu langkung beresiko kagenaan COVID teh henteu ngan saukur di 7 daerah nu ditunjuk pikeun kenging vaksin nu munggaran. Pemerintah mau mendahulukan tenaga kesehatan, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi ya jangan juga dalam tanda kutip diskriminatif. Semua dalam wilayah Jawa Barat ini, kabupaten kota, kan nggak ada yang nggak punya tenaga kesehatan. Semuanya diberi, tapi berdasarkan proporsi yang fair juga, ya, berdasarkan, kan semuanya harus berbasis ketersediaannya. Nah, kemudian ada proporsinya. Ya mungkin di sini 100, kan di sini 1. Nah, tapi dibuatlah proporsi itu bisa. Saya kira bisa itu, tapi tidak akan fair dan juga akan merugikan kita sendiri kalau hanya beberapa kabupaten kota. Pamarentah Provinsi Jawa Barat oge parantos nyiapkeun 11.000 petugas kesehatan anu tos dilatih janten vaksinator. Sedangkan pikeun lokasi, pamarentah provinsi parantos nyiapkeun 1.084 puskesmas, 67 rumah sakit umum, sareng 18 rumah sakit nu TNI, Polri sareng BUMN anu aya di 27 daerah kacamatan kota Jawa Barat. Pamarentah Provinsi Jawa Barat nargetkeun 33,5 juta jalma nu kenging vaksin COVID. Anu hartosna 67 juta dosis vaksin diperyogikeun. Najwa Natasha, Bandung, Jawa Barat. Pamirsa, rupina mung sakitu warta anu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Simkuring Najwa Natasha pernios undur diri. Wilujeng siang.